urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asana mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu Allah di alam barzahna kulawarga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah urangna sadayana warga negara cing introspeksi sebab satu jikalau terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba satu bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keduanya akan hilangnya rasa solidaritas. Ketiganya hilangnya rasa kebangsaan. Tuh. Katiluna nyaeta bakal leungit rasa silih asah, silih asuh, silih asih. Nu matak nagara ngatemenangkeun, agama ngaharamkeun. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, masyarakat kultural, religius, jeung wawasan lingkungan pinuh. Itu namanya manusia warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Dan jangan lupa sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini. Salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Pek atuh geura sarolat hajat kajah euy ai di imah teh. Isyarah urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asana mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat munggu Allah di alam barzahna. Kulawarga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Urangna sadayana warga negara cing introspeksi cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Polah-polah manusia. Allah. Liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda. Ada apa? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan giginihan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, make diudag. Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Marukana meureunina tongong aing aya nomer. Padahal Puguna tongong aing mah aya cungcungan.
negara ulareng bagian iya najan suku bangsa beda-beda tapi tetap Indonesia. Beda tak tukang alok teh orang Indonesia. Betul, orang ini bukan orang timur. Aksara Indonesia teh Naon kulan? sarua jeung aksara ini Sunda. Tapi u na teh ku o jeung e. Oh, nate. Gerepek. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I. 1 dah. 2 N. 3. 3 D. 4 O. 5 N. 6 E. 7 S. 8 I. Yang paling tungtung 9. Yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf. Ya. Yang ada blok yang paling tungtung 9. Wali juga yang ada hanya di Indonesia. Di Indonesia 9. Apa 9 wali? Wali Songo. Wali Songo ke-10 Tuh. benar. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi 2, Apa artinya dibagi 2? barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. itu boneka betul. Kalau di timur Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa wayang? itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka data syawa. Itu 9 wa. wah betul. 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah yang menggilir-gilir kepala, 10 hidup, Hidup. dihidupkan dengan dalangnya. Iya, Tuh kan? betul mau ada. Jadi mengandung filosofi yang tinggi, disebut we seni adiluhung. Adiluhung. Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenai da eta mah soal selera. selera. Soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan boa-boa mo. Ye ninggang di salapan ye. Nya moah gitu wali mah gitu. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa naha eta jelema ti mana. Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akawan, Akut kasuhunan. naon akut Nu boga teh nyaho-nyaho. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasilih ku junti. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Aya budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanana teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titiran ai manukna. Heuh kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing. Tuh. Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu
Ayo ke adik mangga